Saya Selvia Rohayani dan Hanifah Nurul Aini dari kelompok 2. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan cerita fabel yang berjudul Wawales Kanu Telenges. Jadi dengarkan secara seksama ya. Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunana. Sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila di paraban. Sabot indung jeung bapak puyuh kaluar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna. Ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka berit sabab cenah geus lila manehna tunghal tenghol kawas nu keur ngintip. Malah puyuh menang beja ti cangehgar nu tara bohong. Cenah enya neangan berit kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan, da si berit kaburu kabur. Bakat nu ngeuneus harita keneh puyuh, jalu jeung bikang indit kasayang alap-alap. Barang geus panggih darekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena. Alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih puyuh. Cenah si berit rek dijejewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal terep. Panonna mah teu weleh gular-giler kahandap nempoan sugan berit teu kaluar tina sayangna. Kungsi sakalimah alap-alap nyamber si monyong. Ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapan tunggul. Ti harita nu diincer ku alap-alap teu kaluar deui. Ari berit sanggeus rumasa boga dosa. Ngahakan anak puyuh bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap. Dina hiji peting kabur. Ngan di perjalanan nyorang wahangan manehna teu bisaeun mentas. Keur huleung jentul di sisi wahangan naha atuh ari gajlok teh bangkong hejo ka harepanana. Puguh we berit teu kacida reuwaseunana. Disangkana alap-alap ngudag. Cek berit, "Alah sampean mah ngarereuwas. Naha make reuwas sakadang berit, kawas boga dosa," cek bangkong. "Reka mana ieu teh, wayah kieu geus aya di dieu," cek bangkong deui. Ngadenge omongan bangkong kitu teh, berit balaham baleuheum asa kasindiran. Tungtungna mah berit waleh hayang dipangmentaskeun sabab cenah aya perlu ka belah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk di mana geus caang sabab harita mah poe keneh. Isukna bangkong nalian suku berit belah hareup. Tungtungna tali nu sabelahna deui ditalikeun kana sukuna belah tukang. Geus kitu gajlok bangkong ka wahangan atuh berit kagugusur. Ti dinya mah soloyong we bangkong ngojay ka tengah wahangan. Puguh we bangkong beraten biasana ngojay sorangan ari harita kudu mentaskeun berit. Barang nepi ka tengah-tengah wahangan, bangkong teh hayang ngaheureunyan berit. Ti dinya bangkong teh teulem ka dasar wahangan. Atuh berit kabawa. Berit gogorokan embung dibawa teuteuleman da cenah engap. Tapi ku bangkong teu didenge, lep teuleun deui. Kusabab sababaraha kali dibawa teulem, tungtungna mah berit nepi ka hanteunna. Paeh. Geus kitu mah bangkong seuri bari ambang-ambangan. Keur kitu teu kanyahoan ti tadina. Kalayang alap-alap nu ngincer berit ti kamari.
Seot nyamber berit nuges jadi bangke. Berdi bawah hiber ka awang-awang. Atuh bangkong ge kabawa. Roroesan paureun datara biasa ngapung. Moka hawe poe harita alap-alap menang keuntungan. Sanggeus maken berit nu sakitu lituhna bibilasna ku bangkong hejo.